teu mangkuk tilu poe ti harita Pasurangga katut Ki Jatun nya kitu deui Darwita geus temong kukulunuan di stasiun kereta api Sukabumi. Maksudna tayalian dina poe eta teh maranehanana rek arinit ka Garut. Jelasna mah rek kabung bulang pikeun manggihan Aki Mursid atawa karna. Nu disohorkeun disebut Siruyung Kabung teh. Pikeun Pasurangga mah teu wudu matak ngadatangkeun rasa kapanasaran oge. Tahun-tahun manehna teh sasat geus reureuh lantaran teu manggih layan. Ayeuna kakararek dicoba deui. Anu sanajan dina hatena mah saeutik oge teu nyangkaruk nafsu hayang riributan. Tapi pasoalanana nu jadi muridna ku manehna teu bisa dianggap sepi. Saperti hiliwirna angin anu sama sakali teu ninggalkeun tapak naon-naon lantaran antara guru jeung murid teh sasatna deui tunggal nu teu bisa dipisahkeun. Itu ieu oge geus katalian ku ikrar rek silih belaan. Teu dicatur di jalana tiluanana geus narepi ka Garut. Kalawan taya halangan harungan naon-naon ti Garut langsung ka Cikajang numpang kana wahon tidinya terus bae ngagaredig nguru jalan anu ka Sumadra. Paribasa jauh moal burung cunuk anggang moal burung datang. Maranehanana geus narepi ka Nangkaruka kalawan geus peuting pisan harita teh. Peuting harita mah sarerea teu sirikna ngadempes ngareureuhkeun ka cape isukna nya kitu keneh. Ngan Darwita di jurung laku kabumbulang pikeun manggihan Aki Mursid. Dititah ngabejaan yen peuting engke supaya sasadiaan lantaran Ki Jatun jeung guruna bakal datang boh Aki Mursid boh karna supaya ulah kamemana. Aki Mursid anu memang na harita teh teu kamamana sarta geus cager bener ti nagringna. Lain deui ngarasa kagetna barang nampak ibarat ti Darwita yen Ki Jatun rek datang deui malah bari dibarengan ku guruna. Sacara hawar-hawar manehna geus ngadenge beja tina hal kaayaan guruna Ki Jatun anu ngaran Pasurangga. Anu padumukanana di Jampang Kulon, sakur tukang ngarantrah mah oge nu salilana icikibung dina dunya maen pok moal aya anu bireuk kangaran Pasurangga teh. Sanajan can neuleuh jelemana tapi ngadenge-denge bae mah geus tangtu we ka Pasurangga teh. Sajungna Darwita balik deui ka Nangkaruka der we atuh Aki Mursid Badami jeung karna katut Widarma. Tiluanana hoghag sedih tempas lantaran masing-masing pada nyadiakeun dirina pikeun yang hareupan Pasurangga. Engke peuting teh pasti bakal maju nang tang lawan. Tapi akhirna diputuskeun yen nu bakal ngayonan Pasurangga teh nyaeta karna. Lantaran maksudna keukeuh teu bisa diponah deui anu sanajan pikeun Aki Mursid mah ngarasa rada melang oge lantaran karna teh masih keneh kurang pengalaman. Sedengkeun Pasurangga mah nya kolot umur nya kolot pangalamanana puguh sasat diulik saendeng-endengna elmu kanuragan teh atuh. Pasosore nating torojol Ki Madaub jeung Ki Obing daratang maranehanana geus nyarahun yen Ki Jatun ayeuna geus aya deui di Nangkaruka sarta oge geus ngambu kana maksud-maksudna. Ieu sababna anu matak maranehanana ngagentak nyalampeurkeun ka Aki Mursid. Bisi perlu ku bantuan. Lantaran sanajan bener oge boh Ki Madaub boh Ki Obing ka Ki Jatun teh teu nempil saeutik-eutik acan, tapi ari Aki Mursid diancam bahaya mah maranehanana moal sungkan bebela sanajan kudu nepi ka kumaha bae oge. Kakara oge reup magrib Pasurangga kalawan diiringkeun ku Ki Jatun sarta Darwita geus ngarongheap daratang ka imahna Aki Mursid. Puguh sadia ti sore keneh
Sabada salat magrib oge sarerea geus ngariung ditepas pikeun nunggu-nunggu nu bakal datang atuh nu datang teh teu matak hese gura gero harita teh. Yeh. Gening mani rempeg kitu. Mana nu ngaran Pak Mursid teh? Hah? Pasurangga nanyakeun bari ngacegak nangtung. Sanajan hatena mah geus bisa ngira-ngira yen nu pangkolotna anu ngaran Mursid teh. Nu matak bari ngasongkeun pananya teh panona mah ngareret ka Aki Mursid. Oh, kaula Pasurangga. Iya kaula nu ngaran Mursid mah. Aki Mursid ngawalonna bari jung nangtung supaya sidikeun meureunnan. Gini geus apal ka kaula teh Pak Mursid. Pasurangga bari nyakakak laku petana es tuning tenang naker ngebrekeun lelewa anu taya pisan ka gimir. Asa piraku we atuh make teu kenal ka Pasurangga ti Jampang Kulonya. Ari nu ngaran Karna nu mana? Pasurangga nanya deui, panona rutret ka Karna jeung ka Widarma. Oh, kaula. Kaula nu ngaran Karna, incun Aki Mursid. Karna gancang ni kukur jung deui nangtung gigireun akina. Jelas temong ruyung kawungna di tukangeun tonggongna. Pasurangga. Ulah mamawa ka incu kaula Pasurangga. Kaula masih kene sanggup nyanghareupan. Sanajan tadi memang geus paheut yen rek disanghareupan ku Karna, tapi satekah pola. Aki Mursid rek ngahalangan sangkan ulah jadi, lantaran sareret oge geus bisa dikira-kira yen Pasurangga teh lain lawan hampang-hampang. Kaliru atuh Pak Mursid. Kaula mah khusus rek nyanghareupan kanu geus kungsi mahala kaki jatun muri di kaula. Kajaba lamun tetela nu dimaksud taya kasanggupan. Bisa oge diwakilan kuno sejen. Pasurangga seuri bari ngareret ka Karna. Puguh we pikeun Karna mah teu beda tilu disebit daun ceulina. Canta perah deui celeng bae manehna luncat ti tepas saterusna ngajegak hareupeun Pasurangga, ketakna teuneng ludeung bangun taya ka keueung. Anu barang breh oge Pasurangga mireungeuh harita teh gerakan luncatna Karna geus copai manehna bisa neguh yen ieu jajaka teh memang bener-bener lain heureuyaneun. Kaula nu dimaksud ku Andika teh Pasurangga. Kaula anu geus kumawani mahala ka Pajatun teh. Bongan manehanana taya pisan hampuranna ka Aki kaula. Geugeuh peuteukeuh ngalajur nafsu ngumar amarahna. Padahal Aki kaula geus tarima kana kalepatanana sarta teu kurang-kurang neda pangampura ka Ki Jatun. Kitu tah Pasurangga. Urusan Aki Andika jeung Ki Jatun teu perlu dibejer-beaskeun karena eta mah jadi urusan masing-masing. Tapi perkara Andika geus mahala ka murid gaula nu dina luar kamanusaan, bener-bener hiji kalakuan nu taya hampuraeunana ieu teh. Anu pikeun kaula nu jadi guruna kapaksa kudu ngayageun balitungan. Pasurangga satengah ngawaweleh ka Karna. Taya halangan Pasurangga. Sor, ku kaula bakal diladenan. Ya, pantrang nu leuwih kolot umurna heulaan kanu ngora karena
pantrang keur kula mah nu kolot umurna niheulaan kanu ngora. Pantrang. Pasuranga teu daekeun meuheulaan rajang. Awas pasuranga atuh. Tampi atuh pasuranga ieu. Hep, hiya. Karena tetalangke terus bae manehna ngasupkeun jurus Cibagenit dina gerakan jongjolong notog. Pasuranga anu memang geus aya ratusan kali nyang hareupan jurus-jurus tinu jadi lawan-lawana dina mangsa baheula keur isi kibung dina kadugalan. Sakali ieu mah manehna make rada ngalenyap oge mireungeuh gerakan lawan anu kacida cepetna. Sakilat manehna ngarobah kuda-kudana ngabarengan robahna awak pikeun nyalametkeun diri tina timpugan nu jadi lawanna. Dengan katuhuna ngaheat pikeun ngababuk jurus musuh sedengkeun leungeun kencana nuturkeun ngadius rek notok dada ngagunakeun jurus ciwaringin anu geus cukup dibalitungkeun pihasireunana. Tapi karena tetela cukup kesit tina ngimbangan kecepatan gerakan nu jadi lawan, leungeun nu rek ditimpuk ngadadak leungit tina sasaran teu beda tina gerakan lauk di jero cai hese pisan ditewakna. Jurelat karena cingkrak kakencaeun pasurangga bari nyamberkeun deui jurus Cibagenit nu tadi kungsi gagal anu pikeun pasurangga kapaksa kudu malikeun deui badanna ka asal tadi. Leungeun kenca dipake naki sedang leungeun katuhuna nyebrut ditimpukkeun deui kana dada lawan. Tapi kakesitan karena tetela di luar sangkaan ngagentak ngalelepkeun badanna dina gerakan sero nyusup, jurelat kakencaeun lawan bari ngabadukeun siku leungeun kenca kana iga burung. Gileuk badanna malik, heat deui teungeulan kepangna rek ngahanca punuk, nu tumerapna ka pasuranga teu kira-kira ngaranjugna ngadadak ngarasa seueul akibat igana kabeunangan dihakan siku. Het, alah. Rikat manehna ngareundeuk ngangsrodkeun suku katuhu ngawangun kadudukan badan semu nyero ka kenca. Heatu. Leungeun kencana dipake nakis timbukan karena anu rek ngahanca pundukna. Srog deui suku katuhuna harita teh. Maju ka hareup semu nyero ngabarengan siku katuhuna dina gerakan banteng ngagadil. Ngagetruk nyatok gadok nu jadi lawan dengan kenca nu tas dipake nakis tadi sakilat geus bisa diteruskeun ngablesat notog hulu angan dina gerakan cimane nu akibatna hebat oge pikeun karna manehna sakaligus ngageblag nang karak bengkang gadok asa menyon sedeng angeunna karasa eungap nu lendikeunna. Hakan kumaneh budak ngora ha? Nah kumaha atuh wesen kami teh ha? Dong dianggap enteng deuleu ah. Mireungeuh nu jadi lawan geus bisa diragragkeun. Tapi sareret oge katiten sanajan bener karena geus ngajurah roh, tapi manehna masih keneh bisa ngawasa dirina. Dina harti badanna masih keneh tahan sarta siap rek ngalawan deui. Ku kituna pasurangga ngagentak ngarontok leungeun kenca ramo-ramona geus meber pikeun nyekek lawan sedengkeun dampa leungeun katuhuna nu geus disangijirkeun geus ngaheat rek ngahanca kana sirah. Anggapan pasurangga kujaran ieu pasti lawanna teh moal bisa hojah deui. Sakaligus tangtu bisa ditalukeun anu ngandung harti kewajiban manehanana pikeun mangmaleskeun kanyeri nu jadi muridna geus bisa dilaksanakeun kalawan nyugemakeun. Tapi kalawan di luar sangkaan pasurangga karena anu geus cukup ngarti kana bakal datangna bahaya anu ngancam kana kasalamatan jiwana. Ngan sakilat pisan manehna ngaborengkal anu saterusna nubruk kana sukuna pasurangga bari ditarik satakerna. Anu sanajan teungeulan kepang lawanna teu burung ngajedakeun kana tonggongna tapi pasurangga sorangan jadi ngagedebut nang karak bengkang jaba sirah karasana asa bejad ngabeletuk ninggang batu. Leungeunna oge kekerepengan lantaran teungeulanana tadi meneran pisan keuna kana ruyung kabung anu nyelegreng dina tonggongna karna. Aduh, ilah. Du ilah. Nah, jadi kieu eta maneh geuninnya. Tapi teu naon ah. Bugu be pasurangga teh lain jago sakatiga atuh. Ngagentak manehna ngajareg-jeg hudang deui nya kitu deui karna ayeuna geus nyacegah nyang hareup sapinuhna ka pasurangga anu geus pada-pada sayaga pikeun neruskeun deui patelakna. Hatena mah teu burung muji kana kakesitan nu jadi lawanna cacakan masih keneh ngora mah. Tapi
Tapi teu kalobakeun catur sabrut bae Pasurangga naraja ngagunakeun jurus maneka tilu. Karena ngagentak cingkrak diteruskeun ku ngalebatna badana ka gigireun lawan belah kenca lantaran sakilat katiten Pasurangga terus ngahumbatkeun leungeun kencana sabagai susulan jurus manehna nu tadi poos lantaran karena kaburu cingkrak. Sabuk karena nyebrutkeun jurusna dina gerakan nugar lemah rek ngahanca ke kemplong. Tapi deui-deui Pasurangga rikat ngarempot bari ngarobah kadudukan badana sina nyangigir. Gedug dampal leungeunna awor jeung pigelang leungeun karna. Heat cedak leungeun kencana nu ayeuna geus robah gerakanana teu bisa dikepeskeun deui ngacetruk dina teunggelan Ciwaringin ngahanca dadakarna. Karena ngadayagdak rek dijengkang hiuk leungeun katuhu Pasurangga dina jurus kahiji mande. Tapi karena masih keneh bisa ngawasa kana dirina ngagentak manehna ngagunakeun gerakan sero nyusup borengkal ka gigir bali nejehkeun sukuna. Kana puhu pingping nu jadi lawan sabot Pasurangga badana ngarempod sate kah polah mageuhan kuda-kudana nu jadi pajengjar akibat benturan dampal suku karna kana puhu pingpingna sakilat karna malik terus bari nyamberkeun jurus Cibagendit rek ngahanca kana careham. Tapi Pasurangga oge cukup ringes sakilat manehna ngabalirkeun beungeutna cedak deui teunggelan Ciwaringin ngahanca leungeun karna atuh puguh ngerepeng narik leungeun bari terus ngacau dina gerakan jeler kasaatan lantaran kabireungeuh leungeun kenca lawanna geus ngapelsur rek ngahanca dadana. Hebat gerakan Andika teh karna. Pasurangga teu euleum-euleum ngebrehkeun pamujina karna teu nemalan. Napasna tembo ngahegak nyenen kemis memang karasa beratna nyang hareupan Pasurangga teh tapi memang tekadna geus buleud moal gampang-gampang serah bongkokan satungtung masih keneh kuat ngalawan mah. Teu ngadago heula gerakan musuh sakilat karena nyamberkeun jurusna rek ngahanca cukang irung. Pasurangga saeutik oge teu ngejat. Manehna ukur ngageser nyerong tapi samemehna Pasurangga ngagerakeun dua leungeunna pikeun mapag panarajang lawan jurus karna tadi geus ngaleungit manten tina sasaran. Sabagai gantina ngaheat leungeun kenca karna dina gerakan gurame ngabintih ngagaprot kana beungeutna bareng jeung eta. Hiuk jurus karna anu tadi kungsi leungit ayeuna nyuruntul deui geus teu bisa dikepeskeun lantaran kacira cepetna. Ngajebrod kana careham nu ngajadikeun Pasurangga ngadangheuk sarta beungeutna karasana asa ngadarak bengok. Alo. Nah, anjeun make ngagaprot kana careham kami. Tapi teu nanaon, can karasana naon karna. Tapi lain oge Pasurangga anu geus kaceluk jago kahot lamun kudu ragrag kakaraku sakitu dina waktu karna ngaheat deui ngasupkeun jurusna. Pasurangga geus bisa deui ngawasa dirina sarta ngabangun kuda-kuda anu nambleg pageuh. Kalawan ngagunakeun hiji gerak tipu anu memang teu bisa diteguh kudu jadi lawan. Sakilat naker leungeun karna geus bisa ditewak anu saterusna dicentok ka gigireunana bareng jeung nyolontodna badan karna leungeun katuhu Pasurangga anu dina waktu ngan sakilat geus dirobah jadi mangrupa siku ngacetruk mapag gado karna. Cedak leungeun eta keneh gigir dampalna ngahanca kana sirah hiuk jebrod leungeun kenca Pasurangga dina gerakan jurus maneka hiji notok dadakarna. Sabot karna keur ngalengak sarta ngadayagdak keneh badanna disusul deui ku besetan tuur ngahanca kana hulu angen nu ngajadikeun karna leungit budi ilang dayana. Manehna ngalakon nangkarak bengkang anu ngadua kalian tapi karena deui-deui memang bener kuat sanajan manehna ditoron ku teunggelan-teunggelan anu teu kurang-kurang matak ngabahajakeunana. Manehna ngan sakedeung pisan ngababengkangna korejat bae hudang deui ngajereg-jeg sanajan bari lungleng keneh katur lengan karna teh. Red karna kanu jadi lawan ngacegah hareupeunana riuk beungeutna ngebrehkeun tanda kamunangan. Lain deui ngadatangkeun ngaheab kana hatena reup karna peureum pikeun musirkeun tanaga batinna musuhna ayeuna rek dilawanan ku gerakan si pecat nyawa. Heup hiya
Eta ngagerakeun teh kagunakeun gerakan naon eta anjeun Karna. Curung gunung leungeun kencana ngajungjung maju ka hareup sahibasirah. Jung deui leungeun katuhuna nuturkeun sarta dampalna meber semo-semo nyangigir belesat badan Karna teu beda ti jamparing melesat tina gonewa. Nyebrut ka hareup narajang Pasurangga nu masih keneh ngacegak ku maksud mah Pasurangga grek ngagentak ngolebat ka gigir. Tapi gerakan Karna memang kacida cepetna. Pasurangga antuk namah tetep ngajegak magehan kuda-kudana. Duk duk duk. Pigelang leungeun Pasurangga abor jeung pigelang katuhu Karna nu rek nungkup kana sirahna. Sedengkeun pigelang leungeun katuhuna abor jeung pigelang leungeun kenca Karna anu dampalna geus meberek nigas kana beuheungna. Akibatna kacida hebatna nepi ka Aki Mursid sorangan anu biasana tara getapan renjagan. Hari tamah manehna ngaranjug lain dikieuna lantaran mireungeuh badan Karna ngacreng ka tukang aya kana 5 meterna sarta ragragna diuk. Sedengkeun Pasurangga tetep ngajegak henteu gedag keanginan sarta teu busik bulu salambar. Tapi sanajan kitu teu burung tina sera-sera bibirna Pasurangga ngalai getih hirup anu saterusna oho-ohoan batuk bari ngutahkeun getih. Karena atuh leuwih hebat kaayaanana manehna gogolok-gokan sarua pada ngutahkeun getih hirup bari nyuuh kana taneuh. Karna Ujang, aduh. Aki Mursid tuturubun muru incu bari dituturkeun ku Widarma heug sirah Karna dicengkalkeun. Eling nana jalu. Eling nana jalu ha. Aki Mursid dumareuda bari terus niupan mun-munanna Karna. Aduh. Tobat Aki. Aduh. Tobat Ki. Karna maksakeun cengkat bari humarurung. Tahan jalu. Jamak sakieu mah. Jamak. Aki Mursid satekah polah ngagedean hate nu jadi incu. Nyah karena cengkat. Red ke Pasurangga anu masih keneh ngajegak. Sanajan tetela manehna oge pada ngutahkeun getih tapi manehna mah ngarasa yen tingkat kekuatanana memang aya di saluhureun manehanana. Anu mun ditetenan riuk beungeutna Pasurangga masih keneh sadia pikeun neruskeun patelakna. Sedengkeun manehanana ayeuna geus taya untuk pandai pikeun nuluykeun ngadu tanaga, badana karasana leuleus lungse taya tangan pangawasa nu karasa ku Karna harita teh. Mikirkeun kadinya Karna geus teu nolih ka musuhna, teu nolih ka akina sarta ka Widarma anu harita keur ngarubung, jung manehna nangtung, dalig deug bari rumangieung manehna leumpang muru ka imah. Sadatana ka jerongan keblug bae manehna nangkuban di tengah imah bari teu inget di bumi alam. Ujang, kunaon itu Ujang? Aduh. Nini Amah ngoceak bari ngarontok nu jadi incu. Segruk bae Nini Amah ceurik kagukuk bari ngagugulang gaper badan Karna anu geus teu inget dina naon. Tahun-tahun geus tara ngaluarkeun Cipanon. Ayeuna mah modal deui dipake nyeng cerikan nu jadi incu nu kaayaanana teu empes-empes. Sedang tina antara dua bibirna masih keneh ngaluarkeun getih ngalai maseuhan kana pakaianana. Ari Aki Mursid ngajega nyang hareupan Pasurangga sareosna Karna teh manehna mah tetep teu ingkah ti buruan. Kumireungeunna Pasurangga ngajega keneh bangun anu keur nangtang lawan timul hatena Aki Mursid pikeun neruskeun hanca nu jadi incu. Hei. Andika rek maju Mursid, nah? Rek maju dia, ha? Rek maju dia, ha? Pasurangga ngasongkeun pananya. Barang manehna mireungeuh Aki Mursid tetep ngajegak nyang hareup sapinuhna ka manehanana. Teu pinu gawe Surangga. Hayo. Aki Mursid ngajawab lirih. Kapan lawan Andika mah Ki Jatun Mursid? Kaula ayeuna sebagai wakilna incu kaula. Nu can rumasa tarima eleh ku Andika, ha? Aki Mursid ngajawabna tanes.
Naon sababna pangna Aki Mursid nyeentinakan anu sarua kitu. Nu saolah-olah tanpa ijiran deui manehna sasat ngayakeun panangtang ka Surangga. Tayalian ngan samata-mata pikeun ngajaga nu jadi incu supaya raheut hatena henteu nambahan parna. Lantaran ku ngalakon manehna kabuktian wabasena teu mahi dipake naningan nu jadi lawana, sahanteuna piraku teu gudawang hatena nyeri peurih sarta ngararapan wiwirang anu lain dikieuna anu sanajan tinakan Aki Mursid kieu teh sanyana mah papalingpang jeung kaayaan hatena sorangan. Tumeurapna ka Pasurangga nyataya deui jalan iwal ti manehna kudu ngayonan kana panangtangna Aki Mursid. Lantaran lamun teu kitu bisa jadi Ki Jatun anu kudu nyang hareupan. Hal ieu geus katulup ku manehanana yen muridna teh pasti moal kuat ngayonan. Cacakan kakara ku incuna nyaeta ku karna kapan manehna teh nepi ka ngaranapan tatu sagala anu nepi ka ayeuna tacan cager bener. Mikir kadinya Pasurangga teu ngalobakeun deui codeka sebrut bae manehna miheulaan muka panarajang. Jurus maneka tilu dicoba diasupkeun pikeun ngicip-ngicip kumaha wawasena Aki Mursid. Aki Mursid kalawan tenang pisan ngolebat ngalametkeun diri dina malesna panarajang Aki Mursid ngagunakeun jurus-jurus maneka hiji atawa kadua. Nu tumrapna ka Pasurangga rada riweuh oge lantaran gerakanana sasat ngarodon. Mimitina mah patelakna ieu dua jago kolot teh kawas anu heureuyanaker. Lantaran boh Pasurangga boh Aki Mursid masing-masing pada ngabogaan maksud pikeun nitenan gerakan-gerakan lawan anu dianggapna lemah. Tapi beuki lila, beuki kesit, beuki hebat teu bisa katuturkeun ku panenjok. Ki Madraup jeung Ki Obing di sapihak, Ki Jatun jeung Darwita di sajen pihak, teu wudu panonna mani ngeureusem teu beda ti nu ngarasa serab sarta masing-masing amekanana dipegeg di tarahan. Ngarasa paur ku mireungeunna gerakan-gerakan ieu dua jago kolot anu kacida hebatna teh iwal Widarma anu harita teu milu nyaksian lantaran milu ngagugulung karena di tengah imah. Boh Pasurangga, boh Aki Mursid, ayeuna mah kalolobaanana masing-masing pada ngagunakeun gerakan-gerakan hasil ciptaanana sorangan. Tapi kadang-kadang temong oge itu ieu ngagunakeun gerakan anu geus kanyahoan sumberna upamana bae Cimane jeung Cikalong. Ongko Pasurangga mah mun dina tenggelan mineng pisan ngagunakeun tenggelan Ciwaringin atawa tenggelan Kepang Sutra anu teu kurang-kurang ngandung bahaya anu teu bisa dianggap enteng. Waktu Aki Mursid ngalegot kagigir miceun tonyokan Ciwaringin anu rek ngahanca dadana, samemeh manehna bisa mares narajang. Pasurangga terus nyampek nutup ruang gerak lawan bari ngasupkeun sikuna pikeun nyatok gado. Tapi Aki Mursid teu ngajadikeun bingung semawona gugup. Sakirat manehna ngaralepkeun badana bari nyebrutkeun dua ramona pikeun nobros iga burung ku gerakan caladi noktrok. Pasurangga rikat ngarempot bari ngagilirkeun badana pikeun nyalametkeun iga dibarengan ku hiukna tengeulan rek ngahanca punuk. Ieu mangrupa hiji kasempetan anu hade pikeun Pamursid lantaran kalawan teu sadar Pasurangga geus mere lolongkrang pikeun ngejat ngan sakilat Aki Mursid kaborengkal kagigireun lawana. Dina malikna deui teu asa-asa hiuk bae Aki Mursid nimpuk tak-takna lawan Pasurangga ngaranjug kaget lantaran karasana teu beda tinu dipepeg ku tanaga ratusan kati. Rikat manehna malik pikeun males narajang, tapi kalawan teu katiten Aki Mursid geus nyampakeun dua ramona pikeun noktrok beuheung Pasurangga ngaranjug deui bae atuh harita teh. Ngagentak manehna ngabalieurkeun beungeutna bari sateka polah newak dua ramo lawan anu maksudna rek diparieskeun, rek dipiteskeun orokaya Aki Mursid oge geus bisa neguh kumaha maksudna lawan. Sakiat ramo-ramona leungit narik pigelang leungeun anu ngajadikeun leungeunna masekon sarta saterusna nyuruntul mangrupa siku anu ngagejrot ngahanca kana careham. Ngan barang Aki Mursid ngagerakeun leungeun kencana pikeun ngagampleng kana careham lawan nu harita keur ngadanghengak. Kalawan tapisna keur Pasurangga ngajaul ka tukang pikeun nyelametkeun dirina. Nah mangke ngejat Surangga ha? Ngahaja Mursid Supaya adika bisa nyenghap. ngahaja Mursid ha. Pasurangga
Didengar jawabna teu eleum-eleum ngaran-ngaran jago kolot bisa pisan ngahualkeunana teh. Sarua dipikeun mancing hate anu jadi lawan supaya nafsuna tambah mudal. Tapi itu ieu memang lain cetek-cetek pengalaman atuh. Masing-masing tetap pada bisa ngamudi dirina sangkan teu kapangaruhan ku nafsu anu ngaleuweuhi maranehanana. Maranehanana cukup sadar mun seglup padaratan akibat nafsu anu teu bisa dikamudi deui tangtu babarina keur diragrageun kuno jadi lawana. Sor atuh mursid, ulah kalaka ngahuleng. Incu alika geus hayangeun nyaho meureun kumaha kaputusanana ieu teh. Pasurangga nyarita deui manehna ayeuna satekah polah ngusahakeun pikeun nyentarkeun hate lawanna. Keuna oge kana mamarasna caritaan Pasurangga teh. Aki Mursid ngadadak nyeblak inget ka karna kumaha nasibna ayeuna lantaran tadi teh sidik katempona bangun ripuhna keranan. Red manehna katepas kabireungeuh di antara Ki Madraub Ki Obing Widarma geus ngajentul deui milu nyaksian cukup pikeun Aki Mursid mah jadi totonen yen kaayaan incuna teh teu matak nyalempangkeun mikir kadinya manehna malik deui ka Pasurangga bari pok nyarita. Oh. Bage atuh Andika Surangga. Bage Andika Surangga. Kapan kaula mah geus tadi mikeun siku kana gado Andika. Bage aya ha? Bage Andika Surangga. Pasurangga ayeuna mah keuna mamarasna. Memang ayeuna oge masih keneh karasa gadona nyanjangutan. Ku kituna rei bae beungeutna tambah asak ditahan-tahan oge teu burung hatena ngaheap. Ale Mursid, tarima Mursid nah. Hap. Iya. Pasurangga teu talangke deui ngahiukeun peureupna harita teh. Ditambah Surangga hap. Yat. Aki Mursid rikat cingkrak bari hiuk mepeukeun leungeunna kana pigelang lawan. Teu babari Mursid. Miga butuh leungeun kaula mah. Hap. Iya. Pasurangga narik deui leungeunna curelat sakencan Aki Mursid maksudna rek ngayakeun panarajang ti gigir. Tapi deui Aki Mursid leuwih rikat ngambalikeun badanna, gileuk nyanggigir bari ngadengdekeun sirahna lantaran kabireungeuh panimpug lawan geus ngahiuk di luhureunana. Zleng kakencaeun Pasurangga bari notogkeun jurusna kana kekemplong. Pasurangga rikat ngageser bari malik sedengkeun panimpugna tacan robah tetep ngahiuk rek ngagejet kana sirah. Aki Mursid ngageser, des. Leungeun Pasurangga ditakis, jorelat deui kagigir bari nyamberkeun dua curugna kana iga burung. Pasurangga ngagilek, des gerakan trali noktrok digagalkeun. Hiuk, tonyokan ciwaringin rek ngajojo dada. Aki Mursid ngorebat bari nakis sarta dibarengan ku jurus cibagenit dina gerakan jongjolong notog ngan kapaksa poos lantaran Pasurangga rikat ngajaul ka tukang. Nu narempokeun teu wudu maniting rarenghap panon molotot teu ngicep-ngicep nyaksian anu bitotama bari dibarengan kuting sareblak gagebegan pada mangpaurkeun malah beuki lila mah geus teu tembong jirimna. Ukur ting kolebatna dua kalangkang bodas anu ting kalayang silih sabot sigana geus teu nincak taneuh bakating ku cepet-cepetna. Sanajan bener harita teh bulan cacan tembong, tapi kaayaan langit ka Cidabeng rasna bersih paul di papaesan ku mangrebu-rebu bentang anu pating karetip anu keur padungdung rebut umur teh. Bisa oge katiten sanajan ngan saukur mangrupa gerakan-gerakan anu ting belesat teu beda ti kolewat nah haseup. Ongkoh deui boh Aki Mursid, boh Pasurangga harita pada nggunakeun papakean anu sing sarba bodas. Ongkoh-ongkoh nu bitotama beuki jojo, ongkoh-ongkoh deui nu nyaraksian kalah ka beuki moho, nepi ka saurang oge eueuh anu ngadenge waktu nini amah gagarowan di jero imah. Lantaran miringeuh karna waktu tadi oge hudang manehna luncat kaluar tina janela. Mimitina mah keur waktu karna muka janela nini amah teh teu ieuh barang geureuh. Disangkana mah bisi incuna ngarasa hareudang.
Tapi barang katempok karena naik Nini Amah ngerasa kaget tacan oge Nini Amah muruk kena janela bari ngageroan. Tapi karena ulah borok ngaliuk nemalan oge henteu anu saterusna karena ngeres kanu poek geus kitu mah Nini Amah ngagentak nyamperkeun ka tepas anu maksudna rek ngabejaan Aki Mursid. Tapi barang mireungeuh nu jadi salaki keur jojoh diadu jeung lawan-lawanna. Nini Amah teu wani ngagorowok lantaran tangtu matak ngabahayakeun kana kasalamatanana Aki Mursid. Ku kituna manehna gancang noel ka Widarma supaya nuturkeun ka jero imah. Jang Dharma. Aya naon ini? Jang Dharma tulungan. Tulungan Ujang. Tulungan ini. Aya naon ini? Aya naon? Widarma nanya sewot mireungeuh polahna Nini Amah gegeumeueun naker. Ngareret ka urut diukna karna geus kosong teg bae tangtu sobatna teh katutuluyan sigana mah. Si Nana. Nya kumaha? Karna kumaha Nini? Si Nana kabur tina jendela. Kabur si Nana teh yo. Nini Amah nyaritana bari pegat-pegat ku kitu teh mah eukeur mah geus kolot katurug-turug manggih kareuwas anu pohara puguh we mata kempur kana hatena. Ret Widarma kana janela bener we geus muka dedeg-deg manehna ka hareup maksudna mah rek ngabejaan Aki Mursid. Tapi nya kitu deui teu wani pok lantaran ngingetkeun kana pibahayaeunana. Rek ngabejaan kaki Merdaup jeung kaki Obing sarua deui teu wani datang tumatak ngabarubahkeun kanu keur padungdung. Geus kitu mah dedeg Widarma ka jero deui gajeleng bae manehna ngaluncatan jandela. Terus ngaperebet ku kerubutan dinu bala bari luak liek susuganan karena teu kebat lompatna. Manehna gegerowan sorakna rada pegeg tapi karena eueuh nemalan. Geus kitu mah Widarma kebat muru jalan ronaan anu ngabulung-bung ka Cihike. Heug deui manehna gerak-gero geus karuhan karna tayana nemalan beureng-beung bae manehna lumpat ngabrig-brig mapai jalan anu terus ka Cihike. Bari teu kena trurat reret sugan bae karna tacan jauh lumpatna. Ngadadak reg Widarma eureun lumpatna ras manehna inget ka Aki Mursid anu keur padungdung keneh jeung Pasurangga. Hatena jadi melang oge sok sieun Aki Mursid teu kuat ngayonan anu jadi lawanna. Turug-turug ras deui inget ka Ki Jatun sok sieun ngalakukeun koroyokan bener aya Ki Mardaup jeung Ki Obing tapi naon hartina lamun dibandingkeun jeung Ki Jatun. Turug-turug ditambah deui ku Darawita mangrupa tanaga bantuan anu cukup lumayan teu bisa dianggap enteng. Widarma tungtungna mandeg mayong. Kali itu berat ka dieu melang tapi ras deui inget kana pamadeganana Ki Jatun anu ngabogaan sifat satria ulah boro-boro rek ngoroyok ngabongohan oge manehna mah dipahing pisan. Inget deui kana wawasena Aki Mursid sanajan bener Pasurangga teh pangawasana dina urusan bitutama mah kaitung hebat oge. Tapi waktu tadi padungdung jeung karna benang oge disebutkeun saimbang ku kituna Widarma percaya sagemblengna yen Aki Mursid moal nepi ka katitih kudu jadi lawanna. Mikir kadinya hatena ayeuna buleud rek neruskeun neangan karna sugan bae bisa kasusul di jalan da moal ka mana deui lumpatna pasti make jalan ka Cihike lantaran karna teh tangtu rek ngablesat ka Garut. Jelas nama rek muru ka Gadog ngadatangan indung bapakna. Dedeg-deg bae Widarma lumpat deui geus teu nguruskeun di kacape. Barang anjog ka Cihike manehna neuleuh jalma anu keur ting rariung di hiji jalan. Heug ku manehna disampeurkeun. Kabeneranana teh ti antarana aya anu wawuh nyaeta Pamadrawi anu harita keur lakon gawe ngarona. Atuh pok bae ditanyakeun sugan manggihan karna ngaliwat. Tapi luput saurang oge eueuh anu manggihan. Mangkaning cenah caricingna di dinya teh sore keneh. Jadi mun bener karena ngaliwat ka pelebah dinya pasti ku sararea bakal kanyahoan harita teh. Geus karuhan meunang katerangan anu memang jelas sarata beunang dipercaya. Widarma kandeg ngan semet dinya neanganna karna. Saterusna manehna balik deui leumpang ngalenghoy semu teunangan. Eukeur mah capek katurug-turug bingung mikiran karna naha ka mana lumpatna. Saja jalan uteukna teu weleh muter dipake mikiran nu jadi sobat. Pang-pangna mah ngarasa teu ngarti naon sababna pangna mabur
oge apan kaayaan dirina teh sasat keur teu sehat. Nya ieu pisan anu ngajadikeun Widarma bingung sarta kamembelangan ku karna harita teh.